Fokus ke depan matanya, fokus ke depan. Melotot. Sok, melotot ka dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu mah kurang sare, ieu mah gadang wae. Tenang Tapi punten nyai teu aya anu punten nya ieu mah nya teu aya anu bener-bener ka abi anu nya punten nya ngaheureuyan gitu ta Umi. arek na ngaheureyan kamu batur ge sariun kamu naon teh. Ame sanekan kieu nya nyai nya. Kan jujurnya abi kan gaduh istri, gaduh putra dua. Heeh. Nya aing teh kan aya masalah nya aya anu deket jeung abi cewek dua. Tapi istri ngijin Ingat awewe. nya maksudna tapi ieu mah kan istri teh ngijina dekat Umi deket ngan meureunan abi teh pas wengi si janten tapi teu nyalahkeun ka istri eta nya. Jadi pas teh abi teh duka kanya nyerian duka naon janten wengi teh sedikit aya kecewa aya rasa manehna nyeri gitu. Ya ulah saujon heula atuh da piraku ayeuna. Ujonnya Billy gitu Billy. Ieu mah gitu. Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi Muhammad. Sok tapi dirasakeun moal teu rasakeun heula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi pangpana bi barakatihim wadirna husna bi hurmatihim. Rabbi pangpana bi barakatihim wadirna husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Karawaskeun Sang ngapalkeun selawat naon Salawat nariyah. Salawat nariyah saya, salawat nariyah masyaallah tabarakallah. Sok nyeri keneh teu dadana rasakan dulu. Dada mah alhamdulillah nyain teu pati nyeri ayeuna sebelah tos rada kurang gitu sebelah teh. Kan ayeuna jadi atel, nyai jadi kalah atel. Naon anu atuh? Tongong jadi kalah. Tadi mah tongong kan biasa jadi kalah atel karena tongong gitu teh. Tapi dada mah teu nanaon ayeuna dadana. Dada mah alhamdulillah. Asalna dada rada sesek, ayeuna mah ngarehap teh rada genah teh kitu tah. Heeh. Asalna mah kelas Coba dikeun deui China, sakeutkeun deui China. Nya. Bismillah. Sok balik badan ka dukang. Balik coba aya arteul mah urang tingali. Buka, nyai. Buka. Oh, nukang. Tah kitu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tong ditepuankeun atuh. Ya. Sok diraoskeun raoskeun dulu panas keneh tuh. Tapi ka dia sok balik deui ka dia raoskeun heula. Ya. Mangga diraoskeun heula, sok diraoskeun dina badan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Terus taya nanaonan insyaallah taya nu jail. Alhamdulillah. Hiji kurang istirahatnya. Jangan gadang wae tipu tingaan. Ya,
nya. Sami-sami. Abi terus diangkeun da tiba heula ti kamar ieu hoyong anak sareng nyai teh. Hayang abi hoyong naros deui pertanyaan wios ieu. Nya kan abi teh nuju caket sareng awewe dua. Nya intina kan si S jeung si B eta nu bakal bener-bener nyaah ka abi nu mana nyai. Engkau boga pamajikan tapi deket jeung Aya pamajikan nyai, aya ngan ngarestuan ka abi teh kieu istri teh sok PA ai kira-kirana aa bener-bener nyaah, bener-bener sayang mah. Nu penting mah kudu adil dina masing-masing kan ieu ge istri aya nyai ngan intina kitu kan ai masalah puber mah kan teu apa nya. Padahal mah bejakeun ka pamajikan kunaon kamari kitu henteu mah mas kawinna kanyut supaya lalaki teu kawin deui. Lamun macem-macem keureut kanyutna, krecek kadinya barudak. Ye. Sanes nih katanya eta ge. Nya ge eta ge abi nya panginten nya istri malah kieu nyarios da istri abi mah alhamdulillah kitu nyanyinya. Lalu satu kitu masalah awewena. Salah teh mah istri malah ngaridoan aa pek bae ngadukung misalkan ek saha ge nu penting mah hiji ulah tepikeun ka ninggalkeun urang lah jeung budak pek bae aya masalah hate mah da neng mah teu bisa ngabibisani nyaris dengan pedah intina abi di masalah eta awe duaan teh mana anu bener-bener nyaah ka abi mana anu bener-bener henteu kitu ta Umi nyai Ari nu nyaah mah eta pamajikan. Anu lain mah eta mah kur hayang duit. Oh berarti istri mah bener-bener nyaah ka abi aja coba nya alhamdulillah berarti eta dua eta teh saukur ngaheureukeun hungkul. Nyarigna naonan atuh bari naon ge pira ku hayang boga pamajikan loba. Ieu teh bener hayang boga pamajikan loba. Nya kan ajang walid nyai abi teh. Ajang walid. Nya. Yo. Regepkeun bager ari pamajikan mah gagantina indung. Ulah sok nyarikeun hati pamajikan. Ulah abung. Cing abi rek paras ya nyai. Yang nyeri tuh ka. Teu. Nya teu didaeun. Nya neng nya. Salakim ieu. Regepkeun didinya nyusuan ka indung 2 tahun ka pamajikan mah 80 tahun masih keneh nyusu nya. Ayeuna didinya rek nyerikeun ka pamajikan nah rek ridoeun mah saha si wanita siapa yang mau meridoi suaminya menikah lagi dengan orang lain. Nah kamu di situ ya jaga perasaan hatinya jangan eta tari eta kuat eta teh kitu mah teh betul Umi. Ya nya maksana kieu kan inti namanya nyai masalah hate mah kan nyai ge mah bisa ngarasakeun nya cukup abi nu bisa ngarasakeun. Nu puguh mah didinya beureunan bagian. Sanes nyai. Puguh mah didinya bagian beureunan Henteu aya masalah lalaki bagian. lamun teu cukup awewe hiji berarti eta ngaranna mata itileun. Ye. Eta ge abi ge nyadarnya emang abi teh saha tapi kan untuk berpikir eta teh untuk melakukan eta teh abi teh tos gaduh izin ka istri nya bla 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 nyarios di malahan mah tos terang. Ari kolot ngadukung teu kawin deui boga pamajikan deui kolot ngadukung teu. Ai kolot mah merencek paribasana abi teh acan cumario sama jeung sareng kolot mah ngan intina mah abi tos carios sareng urang kali nyarios sareng istri soal bari jeung istri ge tos terangeun saha awewe-awewena tos terangeun tos pernah kaanyangan janten intina abi teh sanes ieu nya hayang ka nyai teh nyuhunkeun masukanna maksudna nyuhunkeun masukanna na kumaha kitu bilih aya anu teresep ka abi dina awe eta nya eta teu naon kitu tah nyai. Bener moal Kang ulah seujuan heula nya tapi ku abi anu katinggal teu aya penganyakit non medis didinya ge masyaallah rada tiasa anu katinggal ku abi nya masyaallah tabarakallah abi teu tiasa dibohongan ninggal soca didinya oge didinya tiasa ngalandongan nya lamun hayang dibongkar ku abi bakal kabeunang abi mah teu bisa dibohongan akang didinya luhurna alus turunana sae masyaallah tabarakallah keus ku abi anu dibongkar di dieu nya. Hati-hati di sini ada sosok kakek-kakek sama siapa di situ tuh sosoknya dari amalan ada. Nah kalau ucapan itu dijaga saya tidak bisa dibohongin di sini juga bisa ngobatin bisa di sini karena ada sosok leluhurnya seperti itu hebat luar biasa ya masyaallah tabarakallah sok ya singnya ka pamajikan singnya ka pamajikan kudu lobakeun bersyukur
Didinya oge anu katinggal ku abi osok lep. Nyai Teka. entos nyai teu mah silaturahmi lah ka nyai nya. Silaturahmi bager. Silaturahmi ka nyai. Saya eta anu di tukang ulah sok ieu. Kade akangnya Ya. lamun akang ka awewe beuki ka awewe bakal beak eta ilmu akang bakal murudul nu aya dina tukang eta. Nyai teu mah astagfirullahaladzim. Nyai intina mah nyai kapunten ti paling mana nyai teh? Cianjur, abi ti Cianjur. Cianjur itu orangnya gak pada jujur ya nyai ya. Insyaallah tuh rek naon atuh kabohongnya. Ya. Pokona masing sehat dirinya. Siap nyai. Sok mangpaatkeun eta dipasihan ku Gusti Allah soalna aya teurehan ti luhurna. Darahna ti 3 eta masyaallah tabarakallah sok bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah. Didoakeun sing panjang umurna, sing sehat badana, sing berlimpah rezekinya, sing dimudahkeun urusana. Sehat-sehat buat keluarga dan semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyai atur nuhun nyai.